Sanes Pak Ajat. Ku abdi diperhatosan Pak Ajat tinggal tadi asa kirang gairah. Ngalamun wae Pak Ajat teh. Aya naon Pak Ajat? Salasna mah kieu pacamari ngalamun teh atuh. Samut kapundian sampun bapak kieunya kan teh sampai detik ayeuna sampaikan meninggal teh gasan biasa dikumakeun lah gitu kepada teh gasan biasa dibahagiakeun gitu. Ayeuna tanpa ada Tang tuh, jaten sepupu Pak Ajat teh kesarantunkeun badanna. Alam dunya. Pantesan tadi Pak Ajat ditinggal-tinggal teh kok teh ngalamun wae panting ngalamunan eta nya. Jadi istilahna Pak Ajat teh acantiasa berterima kasih. Mohon acantiasa males kana kasayan sepuh. budi mohon maaf budi lah lamun kieu barang. Tapi kene Pak Ajatnya da asli nama kasayan sepuh teh moal tiasa dibalas urang teh kudu bentuk materi. Mohon. Tapi bisa dibalesna eta kasayan sepuh teh urang teh kudu bentuk ayeuna pilakuan saya. Amin. Nah, ayeuna Pak Ajat muga-muga we sepuh urang bisa aya hubungan sepuh Pak Ajat. Ngomong sepuh urang sareng kesarangan nya muga-muga we cengkareng kari don maksud rahmat Allah. Amin amin ya. Sing bahagia aranya teh ya Allah amin pun mayakun. Amin pun mayakun. Salajengna urang ye aya bener-bener mah males kana kasayan teh sepuh. Mohon. Pilih mah urang supaya itu akan ayeuna kene gaduh hiji milik anu leuwih lang dina kaperyogian urang. Amin. Urang teh sing para sepuh anu masih kena jalur menang. Mohon. Tah pasti ada para sepuh. Muga-muga pahala Pak Ajat ngalir ka sepuh Pak Ajat ke dalam dunia. Terus ayeuna dipasikeun Pak Ajat ke para sepuh urang sadaya masih di menang manfaat. Pak Ajat sing janten amal ibadah tapi ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Kali alamin. dina bahagia salamet barokah dunia akhirat. Amin pun mayakun. Pun mayakun. Atur nuhun Pak Menteri. Beneranana nuhun. Atur nuhun.